naon nih saya bantuan jawabnya. Tugas naon sih? Tugas di sekolahan. Oh, coba burung. kali. Iya Kang, anu dimaksud flu burung teh naon? Neng aya tugas di sekolahan. Oh, soal flu burung neng. Gampang eta mah. Jadi flu burung teh penyakit manuk di mana neng, bapak neng atau mi neng ngabogaan manuk kayak tanda-tanda tariris wae, bersin wae atau keluar cai tina irung eta moal salah deui pasti ngabogaan penyakit flu burung. Terus kumaha cara ngobatanna Kang? Ai kitu. Oh, gampang cara ngobatanna mah neng. Dereh wae aspirin atau misagrip. Amin, kayak eta manuk bakal hade tina taririsna.